segala warga di mah bener. Wah, iya bener aslinya yang dulu coba Oh, atuh. Tinggal ya tuh sawah lagi, Bro. beda. Lamun sampuna ya sambuan. Sampu. Lain masalah lamun sawah jarang dijamah ku jelema. Pasti belut lagi gede, kalau tahunan. Lain meni dinya meni apa pisan? Pernah pan baheula urang di dieu. Pernah ngurek. Tuh, Bro. Sauna itu tuh. Anjir, gel euy. Ya. Nah, ieu ari ulin lain kamu wae kalau kali-kali ke sawah. Kayak jadi menangkeun mitoha nu beunghar teh. Ngajual. Sabari ngajual. Wah, bener eta sia-sia ieu mah. Naon? Diajak kuring ka saung teh. Saya tah saungna ge. Heuh nyapekeun kitu. Ada capek mah. Bang teh. Alhamdulillah. Iya bener bisa. Aya saung mangacong ieu. Nya teh. Usaha ieu. Abi, Nu abi saha itu maksudnya nu abi. nu boga nama Buka tuh urakna. dikunci. Alah, akhirna nepi oge. Nya, genawan kanya. Ah, genan kumaha? Tujuan dek ngurek ai ningali ieu panen paneneun ieu panenan dek aya kumaha ieu beulitna ieu. Jeung deui aya ti mah teh karora kayak urang teh gambar awak. Terus jupa. Teu mah make urekna. Ingat bieu aya urang-urang ka mana cenah kantong eueuh. Terus ningali paena ngejarangkung. Aku mah ingat gerung ngalabelut, pengalaman ngalabelut. Naon? Kan ngobor boleh mah. Dongeng apa teh? Heeh. Heeh. Waktu Lain mode ka urang rek kadengekeun gitu. dongengna ngerek di mumul. Ayo ayeuna. Oh, sok. Siap. Sok we. Oke, teman-teman YouTuber, kebetulan Acong jeung Kakak teu nyoranga eta duaan karena tadi panggil di Bumi Ceus. Aya Kang Amoy sareng Abah karasan sawarna bade tawasulan ngan berhubung aya ngiring lah jadi seseruan di dieu. Si Abah kadu dongeng sawarna tentang ngurek ye. Pasti YouTuber sadayana bos-bos urang sadayana pasti penasaran. Dongeng si Abah. Nah, ke raja dongeng heula kenal-kenal. Oh nya, ya kerasan Abah teh Abah Anom Kartawijaya eta kapungkur saperjuangan sareng Mang Barna. Spesialis dongeng ya. Aduh, ente mah kota apa? Mang Barna wakepo teh pan teh tukang ngadongeng di radio teh. Wah, itu. Teh apa? Dari Mang Barna mah dongeng cerita, dari abdi mah Dongeng. identikna karena dongeng geunan teh lah. Dongeng ngadadakan. Oh, nya spontan lah nya. Spontan. Si Abah teh Situasi. dongeng teh. Heeh. Dongeng situasi. Nah, kumaha gitu? Heuh, pae teh dek. Lek sare. Atunya ngadongeng. Kumaha Bah cerita Kan enak orang enak ngurek. ke ngabahas masalah ini ti mah teh rek ngarurek. Heeh. Tah, ini ngarurek langsung pan dongengna aya urang. Heeh. Lamun urang misalnya yo poe ieu karena program misalnya program ke pasar pasti dongeng lagi aya. Oh, dongeng ke pasar. Dadakan gitu. Ya. Jadi dongeng urak teh aya. Aya. Oh, Ai aya. ngurek identikna ngala naon, ngala belut. Ngala belut. Langkong. Dai ngala buaya moal mungkin. Jadi kan baheula mah pernah ngobor belut Ngobar belut ke sawah. Di lampuan gitu. di lampuan. Ah, henteu. Iya. Pernah Can? Pernah kena Pernah pengalaman. pengalaman. Kan sawah teh keur anyar dipacul gitu nya. Anyar dipacul, can dipelakan, can pakan paret. Musim-musim nang ngobor belut. Lampu patromak teh baheula patromak apa? Patromak nih lampu gede. Mau dikompak. Kan mapai-mapai ke sawah gitu anu bagian nyokotan, anu mawa lampu, anu bagian ngadek gitu. Itu teh berarti masing-masing perakna. Masing-masing peran, aya peran gawena, ayeuna ieu misalna kakak bagian mawa lampu. Mawa lampu Lampu hungkul khusus. Acong misalnya bagian ngadek. Khusus ngadek. Ngadek. Lampu juga unyeng kan? Nah gitu. Mulamoy bagian nyokot. Bagian nyokot. Oh, Ini mah tiluan teh patan jeung nu ngilu. Iya. Nungilu. Terus? Pana teh
kuda baheula mah nya emang baheula mah mistis gitu. Itu mistisnya emang bener. Sangat gitu, Mas. sih. Sangat. Abah teh ngarana mistis. Lain. Maksudnya daerahna masih kene sangat, sangat teh masih kene aura-aura karuhun baheula teh aya Oh, gitu. disebut mistis teh. Mistis teh. Luman kene. Luman. Iya. Gitu aura goibna teh. Ayo ente kelahiran tahun sabaraha anjing asa teu arapal kabeh kan. Ayo banget sih Kang geus kalahiran. Baik banget ke sekolah tapi bobolonan. Ayo banget kerajut gitu. Kehel. Emang lahirnya dipercepat man ya. Tadi bluetooth. Teruskan, Mbak. Jadi kan sok aya kuntilanak kayak bisa mah sok aya kuntilanak balang. Di sawah teh. Heeh. Berarti iki bakal aya kuntilanak. Emangnya berang-berang. Oh, ketang borang. Wah, mungkin. Tah. Jadi mun sekolah teh kada teh budak. Lamun aya kunti nuturkeun alungan. Alungan naon? Alungan belut. Oh, Jadi pan itu mah ngameuh hanyir teh emang sok aya gitu. sok hadir nya. Hadir. Karena kebenaran abah teh pula mau emer. Pula mau emer. Mau emer. Pang tukangna kan mau emer mah. Cerai kasubuna emer. Cerai kasubuna emer. Dasar pan di sawah teh gitu tak. Oh, nguruk gitu lamping. Cikikik cenah kitu nya. Naon teh? Eta doma kunti, abang ngomongnya kan ngomong kunti. Banyak ada masih kiki. Nya teras. Ada ya, abang mah ingat ya karena Produksi itu. Iya, lain produksi ingat. karena papa kolot. Namun anu nyekikik cenah arungan. Katanya cikikik. Karena bulu teh cokot. Bukan tukang. Tong deliuk cenah geung. Lu rasaan teh nutur-nutur wae rasaan teh nya. Hayang penasaran hayang ngaliuk tapi cekolot tong deliuk bisi keung. Tong deliuk. Tah jadi cek mana teh nya, sibuk. Mana mah sibuk anu tiluan mah. Kotan sibuk. Urang Rukun, tapi karena emerkeun, rukun, urang ge nya. Pada nyikikik wae. Oh, rasaan teh kitu, rasaan teh nutur-nutur wae. Wah, cinta jeung meninggal kudu punuk cinta urang teh. Pasti nutur-nutur keneh wae yo. Munang alungkeun. Aya meureunnan berangkat teh ti jam 8 nepi ka jam 1 peuting. Oh, ngobor teh. Ayo jangan geus balik. Balik. Sakumaha? Cai bak di bak masjid kan. Ariu purampuna. Mana cambrutna? Belut mana? Ai mana itu? Oh, belut tadi. Oh, jadi acan. Mari ka mana kan bisa? Akan dialungkeun teh aya kunti teh kitu. Jadi kabeh dialungkeun menang alungkeun. Iya. Eta mah nya panasku semua muka peso. Arek kosek belut. Belut teh eueuh jadi acan urang alungkeun teh. Jadi tah didinya urang teh kudu bisa nyaring gitu. Jaring belut kumaha? Apakah teh memang bahasa kolot teh maksudna teh bener atau memang peribahasa gitu nya? Emang sih bener oke, cuman ulah begitu menang alungkeun. Hiji we nu Oh, eta mah apa nu salah mah Oh, justru eta mata kurang kudu detil. Segala teh lamun ngelmu mah kudu tepikeun ka puncak. Jadi bareng istilah nama ulah bodok atau toloyo. Gitu. Jadi meskipun eta siloka sepuh kapungkur, tapi lamun seperti jika sabah bieu mah emang salah. Jadi kiki galungkeun gitu. Beak atuh belut. Tuh Pan goblok gitu mata. Lain goblok deui, demi Allah. Iya. Halo anjing. Mata kudu asa kok kayak gitu. Salila-lila goreng kan. Lumayan lah dongeng teh. Lumayan tapi Tak kitu panginten YouTuber sadayana tah. Lamun resep kena ngobor, nya ngobor belut, aya nu nyekikik. Contohnya kunti lah gitu, tapi eta mah geus teu usum sebetulnya mah jarang terjadi seperti gitu kan. Cuman ieu mah bahasa istilah kolot lamun aya memang kunti atau memang anu nyengkiki. nyekikik alungan hiji we. Ulah teh ka kabeh. kabeh beak atuh. Beak. Ku sesana ku sampo we gitu. Nah, sampuna. Udah kudu hanyir gitu. Alungan nama daekeun teh emang begu kunti teh. Siapa ngadongeng hadenya? Ada lumayan segitu kan. Lumayan segitu mah lumayan lah keur ieu mah. Keur tama ganjal-ganjal.
Si abah ngadongeng deh bang dongeng na deh teh Coba. Dongeng mah aja wae, lain dongeng sih sebenarnya mah itu mah cerita nyata. Nyaritakeun ya. Cerita nyata. kira kadongeng deh ya Aya kan. oh so Yo. anjir rambe Acan. iya oh acan naon atuh deh Iya, emang dibere tadi dibere warga anjir. Mangu dibere mangu we. Mangis tuh. oh itu nu kita mangis teh Oh, Mangis di mana? tah mangis. bos youtuber nu kita naon Mangis. isi apa gitu nu kita mangis Nah, yuk dibuka itu entong. tata lucingan Naon? cek budak cek lo lama cenah itu pan itu hiji 2 3 4 5 5. berarti jerona 5. cuk saha Cek iya. itu mah hiji 2 3 4 5 genep genep Genap. itu warna ieu Ah. jerona ieu sina seudiji Genap. nah makanya jangan apa genep Apaan tina iya, tina cepat iya. yakin itu teh Yakin? lamun salah ieu teguhan idinya Hmm? pada kirahna Wah, entong acai. iya Jangan meledak wae. Ngomong. Batur pemeradak teh lagu naon. pokoknya mah ya lamun dah hek teh dia kan cek dinya jerona genep Heeh. nah lamun cek di dia 5 ya pokoknya mah lamun anu tebakan salah badak sirahna samodarna Ah, tong tebakan gitu sadis aja. samodar si tongnya si tong Ngomong teh aing mah. Abang namu bisa ngabohong lah sedek aja dina ieu. Iya memang iya mangu mah seperti kieu. Ada oh sok. memang bener kieu berarti bener Iya. ya Nya mata buka matak meuli mangu mah moal katipu. Wah, oh berarti lamun meuli mah teh kudu ngitung ieu Gitu heula lah iya. ciki genep ieu Genap sok. pasti jelon lagi genap. wah yakin ya Yakin. Tuh, iya nya kan. si abah meni surti pisah Hiji 2 3 4 5 genep 7 nya. Tujuh. Hiji 2 3 4 5 genep 7 tuh. ciki ya Moal bohong. mau bohong itu Tah ieu genepnya filosofi mangu nya. ya genep Tah ya. jelema oge kudu kieu, kudu ayeuna A isukan ge A. oh jadi ulah ngaclok ge Nya ulah hiji bohong. 2 3 4 5 ieu mah Genap atuh. oh genep itu Cek aing ge. Panon teh kamanakeun. Itu mah tuh kahi. Hiji 2 3 4 5 genep Oh, tuh. oh, oh. 7. Dah ngeunanya. Cai teh obat diabetes. Ieu teh. Diabetes nu kieu Kak. oh nah ge Gong jeung cangkang. Bae kan nih. mana teh Ah. betul kan aku mah ada pamere Apa mere yang meuli mana mahal dong. Tah gitu, Bah. Teman-teman YouTuber, kebetulan si Abah aya keneh dongeng cenah ya sambil nungguan ieu we ieu mah nungguan asak belut asak belut jeung nungguan diusir ku boga sawah. dipasak ke belutna Pas kumpan ludes beda alung-alungan ka kunti teh. Oke, Jadi intinya mah ieu mah nya lain dongeng sih. nya. Cerita nyata. Jadi antara kebodohan teh emang baheula mah kadang-kadang jelema teh jujur bodoh gitu nya. Polos gitu maksudnya teh. Ibarat kan baheula mah kebon cau teh cau pisang gitu. oh cowok teh pisang Oh, iya lega gitu. Di mangsa eta Mang Darman mun ngaranna teh. Membuka kebon cau teh. Jeung Mang Dede mah banar cau. Hari-hari Mang Dede meuliean cauna teh keur ngora keneh saya. Cuk atahnya. Cuk atah nu dina tanggalna keneh. Keur ngora keneh geus ditimpahan dibelian gitu. Jadi di panyer lah nya. Panyer gitu keur ngora keneh. mau dibubuhan lagi panjer pengen teh nabuh wae di panjer Jadi kan anak we wae. Porocot gitu. Jadi maksudna teh ulah ku batur, ulah jual ke Jadi- batur. awak atuh kitu mah awak atuh kitu mah Lain hawak maksudna teh nya profesional. Jadi nges tiap tahun dibayar kumehana kitu nya. heuh teh hawak nu kitu teh Teu hawak emang. Teh hawak dibayar. adi dinya mending menangkeun tukang meuli eta nah Tukang cowok. heuh Teu kasoal tukang cowok eta wa urang. ingat atuh nih kumaha mah terus Tah. Jadi kan kalau lalu tikeneh teh keur ngorora keneh teh dibelian. Mang Dede teh ka Mang Darman teh. geus kolot dikawin pan keur ngora Sangat parawan cek mana cowok atuh. Terus makanya hampura tong darah tinggi. Jadi Mang Darman dia nya sakebodan dibeli tah Mang Dede teh keur ngora keneh. Mang Darman merenang dasa teu salah sih Mang Darman oge.
tanggus kolot teh cau teh dijual deui ku Mang Darman teh. Bisa nu kalorotan teh. Pai mah kolot teh. Jual deui ka batur. Jadi 2 kali ngajual Mang Darman. Emang ada ngadat atuh. Heeh. Nah di mana cau teh ning di ala teh ning sabaraha hiji cenah eueuh. Teu di ala teh dijual. Apaan geus dibeli ku aing nya gitu. Apaan keur ngora dibeli na teh cin teh. Jeung Mang Darman teh. Apaan keur ngora dibeli so teh dan geus kolot ini milik urang kene geus kolot mah. Agak ulah. Tah. Apaan aing teh dibeli sia teh kabeh teh cau teh cenah eta keur ngora kene. Apaan keur ngora kene nah tuh lain di ala teh gitu. Da mana mah meulina keur ngora kene. Ayeuna mah geus kolot nya ku urang dijual, da urang mah teu ngajual cau kolot nya gitu. Cau ngora. Ngajual cau ngora ka maneh. Sok saha nu salah cenah maneh eta urang. Ceuk saha nu boga cau. Cek nu boga cau. Sangaranna teh? Mang Darman. Darman. Heeh. Ya salah maneh sok gitu cek anu meuli cau teh. Heeh. Salahna di mana? Apaan eta teh cau teh ku aing teh geus dibeli. Kabeh geus geus timpahan. Malahan mah geus punah teh gitu. Harita teh keur ngora kene teh gitu. Ayeuna ku sia geus karolot dijual gitu. Heuh panna urang mah ngajual teh cau teh hari ka maneh keur ngora kene. Benar. Bener. Si Darman. Darman benar eta. Bener si Darman. Tah. Jadi ngajual ngora. Ngajual gitu. ora. Kan urang mah harita maneh meuli cau ka urang keur ngora. Heeh. Heueuh gitu. Tah ayeuna geus kolot. Berarti ku urang dijual deui, da urang mah ngajual cau teh ka maneh harita keur ngora. Oh bener. Nya kolot mah kurang dijual. Agak ulah. Kolot mah urang dijual. Agak ulah. Gitu. Oh benar. Salah saha aja gitu. Ya, anger we tah apa. Pikun ka dibawa ka Kantor balai desa. polisi. Ka balai desa. Diriungkeun nih. Diungkon. Riung we ngaliwat. Banyak. Cek kades teh aya naon atuh kitu. Nepikeun ka para sakieu. Cek kades. Yo. Kieu can pakades. Sareng ngaliwat. Apa Apa ngariengkeun cau tapi ngaliwat. Apa kuring teh cenah meuli cau kasih Darman gitu. Hadita sabulan ka tukang gitu. Cau teh di kebonna teh aya 200 tangkal. Ku abdi teh dibelian gitu. Oh, terus kumaha tah ayeuna cenah cau anu 200 tangkal teh kumanehna dijual 150 tangkal gitu. Dengan karolotna gitu. Anu salah siapa kades? Nya maneh cenah Darman cenah ka boga cau teh. Oh nyaho cau teh geus dijual cenah pake dijual deui. Wah, teu bisa apa cenah. Da abdi mah harita si Dedek teh meuli cau ka abdi teh kayaan cau keur ngora. Cau keur ngora dibelian ku manehna tapi nah teu dialaan cenah gitu. Geus we ku abdi dijual deui geus karolot. Da abdi mah padu harga teh harita cau keur ngora keneh. Kade tuntun marieur cenah. Oh, atuh salah maneh cenah Dedek gitu. Wah, tukang meuli cau teh. Salahna kumaha? Nah, atuh maneh make meuli cau ke ngora aja gitu. Heeh. Lamun kitu meuli cau kolot langsung di tua di ala. Lugu. Mauleng si Dedek teh. Oh, satukeun bae cenah. Berujung ngamuk-ngamukan. Aing mau mulaian di cau ka sia aja gitu. Satukeun bae cenah urang mah. Moal ngajualan cau ka maneh cenah maneh mah rudet. Salah-salah aja gitu. Nah, jadi di dinya teh gambaran sahanu salah sanu bener teh padang bingung sebenarnya namanya. Bingung karena sebut nu boga salah da Polos anu boga mah. maksudna teh da tuman cauna dijual ngora-ngora gitu. Tapi lamun dijual di ala ngora kene moal payu di si cauna teh. Moal payu. Ya nangis kolot. Ah lieur anjing mikiran eta mah nya, da. Berarti kudu make si kwitansi. Kwitansi gitu mah Bang. Kwitansi ke da ayeuna kwitansi pembelian misalnya sekian ratus tangkal tapi kayaan cauna keur ngora. Anggar meuli cauna keur ngora. Lieur bener. Lieur. Enak geus kolot dijual kudu boga aja. Lieur. Iya. Ari sabenerna mah sih emang asa kurang pas teh barang beli ngora keneh teh nya. Anu model emang sebelum lamun ditanyakeun ka ulama mah ting mah hukumna eta. Lama berarti nya. Nah, dengan tanya meuli barang anu can layak di ala. Tuluy ana si Darman, da emang bener ngajualna keur ngora. Geus kolot ngajual deui ku manehna. Wah, benar deh. Kunaon sih teh mun teu di ala harita. Keur ngora. Teu di ala gitu. Kayak beneran oke si Darman tah. Geus anjing lieur setelah yang pikiran we eta. Iya. Kayaknya ibarat orang meuli ieu meuli pare.
Ya pare keur kayaan hejo. Beli kurang teh. Tak kanu boga teh. Cul entepkeun. Cul entepkeun. Are ngeus korot ngeus ayaan. Nu kudu bogana. Oh, kudu boga deh. Lala. Pan bingung. Kan bingung eta teh. Berarti lamun kawin oge ulah orang-orang nya euy. Tah eta filosofina. Filosofina sarua keneh merenya. Jadi orang teh lamun kana dikana kahirupan mah nya kitu berarti orang teh kudu mun kawin teh kudu geus asa. Kudu mateng. Geus mateng. Mata kanaon ge. Geus kawin? Ngos atuh. Kawin? Pacan sih. Itu si Abah. Oh si Abah mah. Abah mah Lain geus kawin deui atuh. Ini mah spesialis kawin atuh. Geus relai. Kawin mah sebenarnya mah mun ngabahas masalah kawin. Tah we. Jadi Saya dari kawin kawin teh teh. ibadah. Ibadah bener. Oh, ibadah teh kawin. Kawin ibadah. Oh, kawin ibadah. Kawinnya termasuk ibadah. Hmm. Lamun urang mineng kawin pasti loba tabungan ibadah. Wah, Agak ulang. emang benar kawin teh ibadah. Tapi lain hartina kudu loba kawin, Bah. Oh, naon jadi tabungan we. Tabungan eta. Emang eta teh bank keliling. Ayeuna kawin teh ibadah. Contoh Acong kawin sekali, berarti ibadah teh kan sekali. Catetanna teh. Terus. Ayeuna mun kawin misalnya aya 6 kali, 7 kali, lo catatan teh loba. Loba. Ibadah teh keur sambeureuh jaga di akhirat teh. Teu salah. Jadi orang teh kudu loba kawin gitu. Loba kawin lah. Loba tabungan ibadah. Goblok. Gitu. Ya aliran sesat nu kieu ya. Kade. Kacau. Oh, kade YouTuber nya sadaya ulah eta mah ulah kaum milenial sadayana eta mah anggap eta mah. Eta ngobrol masa real kehidupan, realna kehidupan, realna aturan anu nyata. Pek mararaneh gara kawin. Geus meunang jodohna masing-masing. Awewe ka lalaki ka awewe. Da kawin teh ibadah. Heeh, benar. Benar cek labege kawin teh ibadah. Kawin teh ibadah lamun urang di dunia aya 200 kali we kawin. Agak ulah. Berarti 200 ibadah. Sampeureun teh jaga teh. Jelas panetana terat. Ibadah. Namun da moal mungkin dicoret. Oh, benar. Kacatet langsung ya. Dicatat langsung. Pulau B. Heeh, kawin teh ibadah. Tuh, tanggal kieu maneh mah kawin deui, geus kawin. Contreng teh. Nah, saya kawin deui contreng. Iya. Loba tabungan teh. Itu teh sok lebihan itu teh. Lain hartina kitu, Bah. Jadi lain hartina emang benar kawin itu ibadah. Tapi lain harti kudu 200 kali kawin, Bah. Kawin mah cukup sekali. Satu untuk Selamanya. selamanya. Nah, selamanya anu sih satu untuk selamanya. Perkuat pusat, perbanyak cabang gitu nya, Kak. Iya. Cabang kumaha itu maksudnya? Ya, perkuat nu di imah. Lobaan cabang, silaturahmi. Gue ada cabang baju. Silaturahmi. Kawin teh dengan ngapruko nya. Eta bosku YouTuber salah